Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Calik ya. Aduh. Asa taruas aya naon eta mongi-mongi. Kieu Pak Ustad teh. Mun Urang kali ngear nangis wae. atuh wios nangis wae mah normal. Nya benten sih ieu mah. Beten kumaha? Ieu teh aya cai socaan geuning. Oh, jadi garing. Mun kekirelengan eta urang kali. Ieu nu duging ke tas begang eta mah. Nya. Soak panginten. Terus sabaraha lami eta teh? 3 hari lah panginten. Nya jeung 6. Kira dieu syariatan atuh. Nya sugan ke Pak Ustad atuh. Dibados tiasa naon atuh. Ieu mah mudah-mudahan dijabah Pak Ustad atuh, ti Pak Ustad. Dua ti Pak Ustadnya. Mun mah teh mangga. Kira aya abi kedah nyenak naon heula ieu. Ah nyenak cai we, cai herang. Oh gitu. Mun Kana botol kana gelas. bade kana botol mangga, Nuhun. bade kana gelas mangga, Iya iya. bade kana ember oge mangga. Oh gitu. Kana galon wios. Mangga, awam itu berat mah. Nah botol atuh nya. Mun mangga mangga. Ulah. Di kantor lah Pak Ustad. Nah, ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad bentar. Mangga. Sekarang punya? Mun. Tambahan heula, mudah-mudahan dijabah. Amin. Seberang ke pagi kok. Merek lembu tadi. Mangga ya, parantos sak. Atas. Parantos. Ieu teh menawi dikumahakeun. Ieu teh nya dieutkeun palihnya, Nuhun. terus dipeureuhkeun, Nuhun. ditamaskeun sareng dikana dilapun kana mun-munan nya. Oh, mun. Kedah sep sabaraha ieu? Bari disaepkeun mangga atau bari disasakeun mangga dicampurkeun sareng cai dibakeun mangga tiasa wae eta. Nuhun atuh Pak Ustadnya. Mun mangga Nuhun pisan ieu. Duh, punten ngawaga ieu. Hanten. Nuhun. Aya mah kang ieu na ya Pak Ustad. Kang mesa ieu. Ya, Kena wios. aya atuh mah teu. Kang mesa rokok-rokok teh nya. Atunya ditampinya. Nuhun. Nuhun pisan Pak Ustad. Punten ngawaga ya. Wios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya geuning teh bakal nyanung. Astagfirullahaladzim. Teu kira-kira hari gini ka Ustad mere 1000. Teu dihargaan pisan ilmu Ustad teh. Sungguh terlalu ieu. Untung ku aing teh didoaan ngan ciduhan hungkul. Lamun haul didoaan rugi atuh aing. Iya. Pelitna ka bina-bina 11-12 itu mah jeung korun. Rungkad no.